Boga duit oge, nu penting mah boga beas. Najin awe dengan sanguna oge. Mahi tibang dahar jeung duaan jeung si Iem. Dahar teh tibang jeung uyah doang gak bener kuat ngalimet. Kamari mah jeung daging mah kuat lieur hulu aing. Kuat balatak. Indung-indung kene we, indung-indung kene. Anu sasapu teh. Saha deui lamun aing mah. Ieu mah puguh dek kebluk, ieu mah ampun pengan. Rekulin geus peren, geus mandi, geus geulis. Si Bella ka mana nya aya usinya si Is. Bararete di imah wae teh. Aci. Meni geulis. Arek ka mana, Ci? Nya orek ka mana mah eta mah udah kumaha cager. Cager mah maneh bener kene henteu. Si Warsi. Geus eueuh. Enggesan? Mana geuning teu make karudung. Tos ngajamet. Tapi emasna mah rembel. Meni reunceuh bieu baragram. Boga duit teh sih. Henteu sih mah baku Nya curug atuh. Boga 10.000 Kajian. Ayo buru Abung aya nginjemna doang kayak mau dibayar deui. Dibayar buru. Bayarnya. HP-na halus. Kurang tadi sama Odah kayak dibayar mah. Geus gerang anak ulin tadi tuh. Kadenya ulah ulin jeung lalaki. Bayar eta ikutan. Jadi 15 Buru kali itu mantap Lumayan
Lumayan. 10.000 gitu yang beli bala-bala. Warsi. Wahan hawa eta, mana karek balik? Itu ya. Bocor tian wo hue lai le. Kang ni chiang hua sama wo pu hi chiang ko hi ai tian chera. 真的吗？真的啦。你很多钱呢。没有，钱我没有工作。你很多钱。对呀。 Mau ditobat ke? Tak Eh utik. orang ada kawin iya nggak kerjaan ke tanggal 5 datang ya. Oh, Tapi undangannya kudu lobas. orang mah biasanya. Kamu atau diterima kayak dahannya Kan cowok orang mah cien. Gimana loba duit na oge. Ya. Gimana loba hutang nanya? Namanya teh saha? Ih nyanyaho lah. Porak balik di Taiwan meni apal orang gede hutang nah. Betul lah orang mah. Orang yang makat dia tuh in. Tong maneh mah Tuh, naon sih? sukses oge. Ayo job sih. Mari mas. An lan chiều akong. Lah. Ngopu yau lah. Diam ke datangnya. Mun aya duit. Ya, amun terdatang. Mereka mana enak? Orang ada nyetakin lah undangan. Maman atuh Banyak. Tuan heula Ngecolok duit aya we. Nampu atuh Gusti. Ya loba lo orang mah duit mah. Gusti eta duitna loba banget duit ente Gusti. Di Indonesia mah itu 500.000 warsi. Ngecolok atuh salembar we. Ya. 150.000 atuh. Tak itu teh aya kurang dibere maneh Ya mah. atuh nuhun nya. Ngasnya awas salah mentera. Kayak duit ieu pake undangan. Kok pira aku duit di urang deui dipake Ya undangan. lah, urang teu boga duit. Atuh yang geus nya. Sisi. Bye-bye. Hujan angin menang duit ente. Rezeki mati mana we Nyangu engges, dahar engges, umbah piring engges, nyeseh engges. Enak marek ngaladog nurutan to si iem ulah si iem wae nu ngaladog teh da enjah hayang ngaladog. Guna pisan si iem mah isuk-isuk geus ngaladog. Umbah piring ku aing, nyeseh ku aing. Ari hayang dahar mah balik. Ngandalkeun we kolot ngejoge. Anak kos gitu. Ayeuna aing arek ngaladog nurutan ka si iem ulah si iem wae nu ngaladog teh. Aduh, aing mah menang arisan alhamdulillah. Berat banget deh. Yam, geus di mana? Arek ngeder. Kamu menang dispenser, Yam. Gusti, Mahal tiis banget. mun cai nanya. Kayaknya lah itu dicekel, Yam. Menang di si Aci. Ieu nang ngididit. Tuh arisan, Yam. Iraha aing boga nu Tinggali, kieu, tinggali, aing mah kemana? ngedi cai gentong wae. Nah, Yam. Buset meni alus kieu. Oh, Yam. Cabak ya, jerona cabak. Meni tiis. Ih hargana bara duit sih. 2.200.000, Yam. Masa mah ngabibita wae Mana yang miluan ka Oda sapoe 2.000. Duit di mana? Nini odak. Bukannya setahun sekali, ya. Nyalila atuh teh hidang setahun sakali Cuma mah. sampai 2.000 sih ate, hitung-hitung jajan poho. Kayak aing minta cai nanya lamun hayang minum, hayang minum tiis. Mana ka mana iya? Rek ulin Gumulis banget sih. Eta sih anggut anyar dua iyo. Naon ieu androk? Oh, nyokot si Ayu nya. Heeh. Anu tieu lagi can dibayaran, ayeuna geus nyokot wae. Halusnya. Baturna teh baroga aweun androk kos kieu. Eta mah tahun baraha sih? Tahun 83. Halus banget ya iemnya. Bool mana meni tenggik. Tapi pamakeun moal. Mau apa nak balik ke geus nya. Aduh, meni iraha aing boga nu kos gitu hirup teh barangsa wae. Ma, reka mana, Ma? Buah haji geus amprok deui jeung buah haji. Eta gagar wae bujur. Ara raptel buah haji. Tara cebok cigana. Kutoy tara Ya cebok. sugan. Ngomong eueuh cai di imah. Nya cebok atuh Ya buah haji ceboknya teh. cai susu kan sinya. Nya nya kumaha sih da eueuh cai wae di imah mah.
Tara ka mana ngomong-ngomong. Ah biasa we ngaladog Bu Haji kau si Iem ulah si Iem. Wae nu ngaladog teh. Tadi Oh, abrek nya, teh jeung Ma. si Iem. Can amplop Can pa abrek ieu nyok mah. ka mana meureun ulina. Hanya paling geneangan lalaki sih ieu mah. Kira kuteng Bu Haji nih Oh, lalaki. sok manehna mah resep ningali lalaki nu nalongkrong teh deuketan. Hei, bating teunan. Heeh. Mama tuh ulin teng neangan eclokan. Hanya jeung eslokan mendingan pakulian, Mak. Oh enggak pakulian awan nu mere saha nu rek mere Hanya pakulian. sugan. Bu Haji atuh Bu Haji rek mere pakulian naon coba ge. Can enak. Nyawa mantak ayeuna keur usum paceplek Bu Haji. Oh, mah nagihan ge tara meunang duit. Nyawa mantak ayeuna mah neangan eclokan eta Bu Haji sugan aya Bu Haji. Oh, bu pugu mah pan sepi nagihan ge. Oh, tuh dah ge pacaklik mah nya. Oh, ai kuraya teh sok dibere wae. Eta Bu Haji rek ka mana ayeuna? Nyaho lah lieur mah nagihan teh menang duit. Ah, Pacaklik tuh dah Bu Haji Oh. nagihan oge. Kesukan kedeng deui, Mak. Heeh. Kedeng deui usum ngarambet, Mak. Kuli ngarambet sugan di nu beunghar. Kuli ngarambet. Ya, ngarambet mah geus aya anu ngarambet kan anu boga ceblokan sok dirambet ku manehna. Tapi kan sok aya anu digorokeun berarti anu boga Oh. sawah mah ngulikeun. Haji Saci teh sok digorolkeun wae nya. Oh, tangen tapak kuliah sugan Kuduna mah kadinya. Iya mah rek bari neangan ecelokan sugan aya neangan pagawean gitu pikulieun naon we gitu. Oh, mawin mah eueuh puguh ge. Geus tuh nya Bu Haji nya. Ayo mah ayo. Heeh. Ayo sing hasil. Bu Haji moal mere duit ka emak. Aya eusi mah nya. Nya aya atuh Bu Haji. Aya 2.000 ka jeung meuli es mah. Nya pira kuting kos ka budak wae mere 2.000. 4.000 atuh mah tah. Mahi jeung kajeun, meuli bala-bala jeung es. Oh kajeun nuhun Bu Haji Heeh. sakieu ge. Ayo doakeun sing menang pak kuliah. Ayo nuhun ya Bu Haji nya. Ayo. Tadi menang 10.000 terus menang duit ente 7 baru sih. Mak. Mak rek ka mana sih, Mak? Ka warung. Imah ditulakan teu. Oh jadi tulakan sia teh hidang. Yang lainnya mesti aya nu asup. Da pira kuting sanu asup tibang ka imah butut. Eta, Mak kamu naik meuli naon sih? Narek meuli dahareun. Mak, Gadag sia mah. 2.000 emang tuh, Mak. Gadak ieu mah, pas awe teh di imah teh di jalan. Aya sih, Mak. Si ieu mah ngarampas duit emak coba ge is. Gimana mene UKR-na ngarang pas 2.000 ewang. 2000 jibang 4000 aya 2000 emang air belikeun jajanan aing lapar. Ini yang bala-bala, Mak. Isia boga duit teu. Nya boga Kok sudah letik 10.000. wae minta wae duit. Beli teh tibang 10.000 oge nya emang kitu. Ih si eta mah kos budak. Nya eta daripada kos kitu Nya, teh mah ngelek orang we tas kurang mendingan 2.000. we gawe. Ieu. Naon sih mana ah? Bantuan urang we di warung urang. Ka warung si Is tuh. Oh, ke warung emang maneh ngaladag wae. Nah, di warungna. Tong aja tibang warung corencang sia teh. Mau lah disebutkan atuh ih coreng cangna. Nah, enak ngawarung geuneun mamangkatan wae. Aya budak urang. Mak, tinggali gerah HP-na meni 2. Ieu jeung keur salaki, ieu jeung selingkuhan. Gaya eta mah. Gaya. Ih ulang kitu neng ah. Itu mantu, we pangaure si Iem abe tambah sirik we ka Eta mana urang. rek ka mana ayeuna? Ya ulin. Mak, ngomong-ngomong HP-na oge sih ya. Gambar apal digigir beurit tuh. Palsu ieu mah ya ieuna doang. Iya, Mak. Gegel beurit ieu. Heeh. Ieu teh HP alus meureunna. Ya halus mah zaman ayeuna mah. Nah, si HP-na ngaranna. HP Apon. Apon. Heeh. Oh geuning kos anakna si Cudet itu ngaranna Apon. Oh, mah yang meuli HP kos gitu tuh mah. Ya mantak we nyamannya hayang HP alus Mah, mah. jualahan. Jualan teh aing. Bukti lahan nu mana? Nu mana? Oh, aya Bisa di gede jembatan. pereup. Ya dengekeun lahan dijual kayak ieu cicing di mana? Ya di mana orang ngontrak di kolong jembatan Tuh mah. hidang sia mah aya-aya wae. Pakai Ya. terpal. Cicingna di bawah haji, di bawah haji. Menurut mau cicing di bawah haji itu lain barang lain. Ah. Mak, tungguan atuh, Mak. Nah, di wae siam. Minta 2.000. Timang duit sakieu-kieu ge mani ampun teh siam.
Sakit itu kita wing menta mate ah. Dia teh menang pamer Bu Haji tadi. Nyaho 2000 ewang atuh mah. Buta ah. Ibang duit 2000 oge. Kurang kene mah. Oh, tah kabeh tah ah. Mama menikah anak teh hitungan banget ah. Nyalain hitungan. Atuh dicokot deui ah. Maaf. Mak. Minta duit. Siapa gitu ya, nempo duit teh meuli kuat hejo-hejo. Nyalin hejo-hejo mate ah. Jeung wing kabehnya. Tong ah. Aing marek meuli dengan sangu tadi nama. Duit 4.000 meuli kanu naon, mama kanu naon. Ya mahi, itu kan di parapatan 2000-an aya dengan sangu. Dengan sawu naon? Teri sakucret, angeun sakucret 2000-an aya. Kaerana. Kairana kumaha itu nu baleung harga meuli anu 2000-an dengan sangu. Geus teh zaman, Mak. Cek saat teh zaman, didengekeun di parapatan sagala aya. Boga duit mah meuli itu, meuli ieu, meuli itu, meuli ieu. Asal daek, asal boga duit. Oh, mama kitu malulu ah. Ieu mah sabenerna teh hanjakal da boga indung mate. Hanjakal sia, aing hajakal boga anak kos sia ya. Ya hanjakal lah. Batur mah HP alus, motor alus, wing mah boro-boro. Nya batur mah boga motor alus, mobil alus, imah alus ge. Batur mah digara raweh teu kos sia. Ayeuna wing hayang nginum cai tiis ge ngalah cai gentong. Batur mah cai penser teh dispenser. Ya batur mah baroga duit, baroga kulkas. Boga duit, loba duit, tinggal meuli ka pasar. Wing mah sare oge di jero kulambu, batu mah sare teh pake AC. Hanjakal da wing dijurukeun ku emak ah. Ulah sok ngomong kitu sia. Kieu kieu ge kolet sia. Kudu disyukuri. Nah, udah mama kitu malulu koret wae ka anak teh. Ya lain koret ya kumaha sidang geus nasib kos ieu kudu disyukuri teh hidang. Da lain pikahayang nu kieu teh. Geus ti Allah na geus kos kieu. Jangan segera ngejo ah, ulah ngomong malulu ah. Nah, emang geus ngejo tuh sangu doang aya tadi geus ngejo. Naon teh? Mah geuning kejona ku sireum. Tidak ku tajam ku siram. Iya ku sireum. Ah, Tadi mah aing pohon nutupan. enggak lulus mah dengan sangut teh ah. Apaan cina cek sia tadi boga 10.000 nya. Tak naon beuli ke dengan sangu. Jeung setor underrock mah teh. Ya udah kitu sih mah loba setoraneun. Yang tadi setoran mah erakeun mak. Ya erakeun lamun teu di setoran erakeun. Ke lamun mane nganjuk deui mah moal dibere deui. Mun di jeun 100 Nyaman tak ge. Ulah sok hutang wae jadi jelema manaha. Untuk hutang ku masih, untuk boga baju, untuk boga underrock aralus. Dengekeun ya, lamun daek ku hutang kudu daek dibayaran. Ya tadi kan daek, mate ieu boga duit 10.000 oge. Bang duit 10.000 hutang ajubleg. Ka tukang 1.000, ka tukang kacantikan, ka tukang bangku liling. Nyakeun bae nu penting mah ka tukang nanaon oge mah dibayaran seutik-seutik ge. Terus mangkat itu meuli dengan sangu deui mangkat Jore Mama kitu malulu Tuh mante sia. Mantog sia ka ditu ulah di mah aing Pakolo teh nemen pisan si ieu mah. Sia. Miluluh ku aing sia. Jare Sabar aing mah. Sebal. Kieu ge kolot sia. Lah bak odong mana? Ibu aku. Kejo we doang. Asa kitu ge manggih sia teh. Nyambung lah, odongeun nama. Dahar teh kudu jeung aya deungeunna wae. Tadi ge geuning aing dahar jeung uyah doang ge maju, jalan. Nyong mah teu jalan. Urang ka ditu meuli dengan sangu Awah duit ya, bawa duit. Urang mah meuli Jore Nya eta balikeun ayo 4.000 Kitu naga aing mah geus dahar enggeus aing mah. Nya emang geus dahar ge wing mah encan. Lumayan dibelikeun kopi, boga duit 4.000 oge. Mau belikan kita meuli gorengan Embong Meuli gorengan ka itu ka ati Jor teuing Atuh mah peribeuteung, Aduh Gusti. Si teh ngalunjak pisan ka kolot teh sia mah ieu. Sia mah ngalunjak pisan ka kolot teh. Ya emak tuh oge mimitian wae. Gua aja. Sabar atuh emak. Teh ngelawan ae ka kolot teh. Ya emak anu kos kitu mah.
motor harusnya 50.000 Tak itu atuh. teh aya kurang dibere maneh Ya mah. atuh, nuhun nya. Geus nya Heeh. awas salah mun teu Heeh, datang. kayak duit ieu pake undangan. Kok pira aku duit ti urang deui dipake Ya undangan. lah, urang teu boga duit. Atuh, yang geus nya. Sisi. Bye-bye. Hujan angin. Aing menang. Si Iem kuduna langsung. Itu ya aku. Ngejo we doang. Budak sesir. Ya pas sekolah coba itu aja.